insyaallah dan selalu terakhir dina kitab sapina. Paslun ari eta hiji pasal wajibu sareng wajib mal qodoi sarta ngodoan li saumi kana puasa wal kifarati sareng mayar kifarat al udma anu gede wa taziru sareng ditajir diwiwirang alaman ka jalma afsada anu ngaruksak isiman saumahu kana puasana siman pi Ramadana dina bulan Ramadan yauman dina sapoe kambilan nu sampurna bijimain saku jima tamin anu sampurna asimin anu doraka bihi ku ye jima di saumi karna puasa wajibu sareng wajib ma'al qodoi sarta nangodoan naon al imsaku ngeuker li saumi kana puasa pisitati amawadi adina dina pirang-pirang tempat al awal wari nu kahijina fi Ramadana eta dina bulan Ramadan la fi ghairihin teh dina salian ti Ramadan ala mutaadin kanu ngahaja-haja bi fitrihi kana bukana itu Ramadan wasani jeung ari nu kaduana la tarik niat eta kanu tinggal niat lelan ti peuting bil fardi dina puasa fardu wasali sujung ari nu katiluna alaman eta kajalma tasaharo anu gawe saur siman donan barina nu nyangka bako alaili kana tumetepna peuting pabana tuli pertela naon hilapuhu sulayana ieu don warofi wan kaupatna alaman eta kajalma aftoranu buka siman donan barina nu nyangka al guruba kana syurup anon poe pabana tuli pertela naon hilapuhu sulayana ieu don aya don deui wal homisu ari nu kalimana alaman eta kajalma bana anu pertela lupikeun siman naon yaumus salasi sabana poe ka 30 saban anahu kana sanyana ieu yaum teh min Ramadan eta tina bulan Ramadan wasadi sujana nu kagendepna alaman eta kajalma sabako nu kapilepas su kasih naon maul mubalagoti cai moharakeun min mamadbadotin tina kekemu wastin sakin sareng sreuk cai paslun ari eta hiji pasal yabtulu batal naon asomu puasa biridatin ku sabab murtad wa haidin sareng haid wa nifasin sareng nifas wa wiladatin sareng wilada ngalahirkeun wa jununin sareng gelo walau ladotan jeung sanajan sakedeung wa biigmain jeung ku sabab sakalor wa sukrin sareng weureu ta'adda nu ngahaja-haja jalma bihi ku ye sukrin in amma lamun ngawalatraan itu igma jeung sukrin jami'ana hari kana sakabeh beurang paslun ari eta hiji pasal al aftaru ari pirang-pirang buka fi Ramadana dina bulan Ramadan arbaatuan wain eta aya 4 pirang-pirang warna wajibun tegasna kahiji anu wajib kama saperti perkara fil haidi di jalma anu haid wa nafsai jeung anu nifas wa jaijun jeung aya di nu meunang kama saperti perkara fil musafir di jalma anu musafir wal maridi sareng di anu teu damang wala jeung teu wajib teu wenang kama saperti perkara fil majuni di jalma anu gelo wa muharramun jeung anu diharamkeun kama sapertikeun jalma akhara nu ngahir-ngahir siman qada Ramadana kana ngodoan puasa Ramadan ma'ata makuni sarta kongangna ieu qada hatta doko sehingga yen rupek non al waktu-waktu anhu tina itu kodo waksa mulaftori jeung ari pirang-pirang pembagian buka arbaatun eta aya 4 aya deui ma tegasna perkara yal jamu nu mistipi dina ieu ma naon al qada wal fidyatu jeung fidyah wa huwa ari itu ma isnani eta aya 2 al awal ari nu kahijina al iftaru eta buka li khaufin karna sieun ala ghairihi kasalian ti si jalma wasani jeung ari nu kaduana alif toru eta buka ma atakhiri qodoin sarta ngahir-ngahir kana qado ma imkani sarta kongangna itu qado hatta ayati sehingga datang naon Ramadan nu akhara Ramadan anu sejen sani hari nu kaduana tina itu arbaah ma eta perkara yal jamu nu misti fihi dina ieu ma naon al qado ngodoan dunal firjatin teu wajib firjah wa huwa jeung ari ieu ma yaksur eta loba ieu ma kabuk ma alaihi seperti anu keur sakalor wasali suari nu katiluna tina itu arbaah ma eta perkara yal jamu nu misi pidina ieu ma nonal fidyatu mayar fidyah dunal qodoin teu wajib ngodoan wa huwa jeung ari itu ma syaihun kabirun eta aki-aki nu geus kolot
Warobi hajarin kaupatna itu watin arba'an lawala etan teu wajib godot teu wajib pirja wa wajib hari itu ma almazunu eta jalma nu gelo ala dianu lam yata ada tengah jahaja si majnun dijununihi kana gelona ieu si majnun. Pasun ari eta hiji pasal ala di ari anu layap turu teu matak batal ieu ladi mima layub tiru anu tengah batalkeun iladi lah gitu. Mima nyatana tina perkara ya sila anu tepi ieu mah ilal jaupi kana lingliangan sab'atu neta ya 7 sab'atu afrodi neta ya 7 pirang-pirang bagian mategesna perkara ya sila anu tepi ieu mah ilal jaupi kana lingliangan binisyanin ku sabab poho au jahlin atawa bodoh au ikroin atawa kapaksa wa bijiryani roikin jeung ku sabab berjalan ciduh bima gina perkara baina asnanihi anu tetep antara pirang-pirang huntuna si jalma waqad ajaja bernyata apa si jalma an majihi tina nyiduhkeun anu itu roek liudrihi karna hisena itu roek wa majeng perkara so wasol anu tepi ilma ilal jaupi kana lingliangan wa kana jeung kabuktian ieu mah gobaro torikin eta kakebul jalan wa masaran perkara wasol anu tepi ieu mah ilahi kana itu jawab wakana bari kabuktian ieu mah gurbalata dakikin eta kakebul tipung au dubaban atawa laleur toiron anu hiber au nahwa atawa sabangsana itu dubab wallahu jeung ari Allah alamu eta anu langkung uninga bisawabi kana nu bener tur beneran ngas alu nyuhunkeun abdi sadaya Allah ka Allah al karima anu bageuran bijai nabihi ku kaagungan nabina Allah al wasimi anu sae dedeganana ayuh rija kana ngaluarkeun Allah ni ka abdi mina dunya tina dunya musliman barina anu muslim wa walidaya jeung ka indung bapa abdi wa hibai jeung ka pirang-pirang kakasih abdi wa man jeung jalma ilaya anu tetep ka abdi intama narima nganasab iman wa yagpiro jeung yen muga ngahapunten Allah li ka abdi walahum jeung ka sadayana mukhimatin kana pirang-pirang dosa gede wala maman jeung pirang-pirang dosa leutik wa salajing mugi maparin rahmat sallallahu Gusti Allah ala sayidina kadunungan urang sadayana Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdillahi putran tegesna putrana Abdullah bin Abdul Muthalib putrana Abdul Muthalib bin Hasimin putrana Hasim bin Abdi Manapin putrana Abdi Manap Rasulillahi anu jadi utusan Allah ila kapatil khalqi ka sakabeh makhluk Rasulil malahimi nu jadi rasul tukang perang Habibillahi nu jadi kakasih Allah al-Fatihi anu mukakeun al-Khatimi anu nungtungan wa alihi jeung ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kanjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana walhamdu ari sadaya puji lillahi tetep kagungan Allah rabbil alamin dan mangeranan sadaya Allah tuntas paragat hariring logatan kitab Sapinah Sunda dugi ka dieu hapunten anu kasuhun tina kakirangan kalepatanana saena ti Allah lepatna eta kabodohan ti simkuring pada di subscribe selesai mangga teu di subscribe ge wios mudah-mudahan sing janten amal jariah kang simkuring.